Barudak mangka ngarti ulah reka dalon-dalon nggon-nggon nungtut ilmu kato mangka tigin bakalan serea modal bakti kana negara jeung lemah cai perlu pangjaring pangrojo pamule panyarung sumalar tetep jaya sakti negara tetap merdeka sampun mukti wibawa. Pemirsa SMTV masih sareng simkuring Mia Sugiarti dina acara Banda Urang. Tadi denget ayeuna mah parantos disarengan ku tilu murang kalih anu tadi minton pupu. Cobi ieu teh saha wae namina teh hidup teh? Abi kalip di SMP Hiji Rancakalong. Di SMP Hiji Rancakalong sakedap bade naros heula. Kalip di SMP Hiji Rancakalong. Nguping wartos kalip teh kantos janten wawakil ti Kabupaten Sumedang, ngawakilan Kabupaten Sumedang ka tingkat provinsi. Pupuh. Ti payun nyandakeun pupuh naon? Pupuh Pangkur. Pupuh Pangkur. Mohon. Nah, pupuh Pangkur kin baris dipintonkeun di segmen salajengna sabada ieu. Cobi ayeuna. Salajengna. Namina saha?
Muhammad Rayhani Ismanda ti SD Babakan. Ti SD Babakan. Salajengna? Raisya Wiraningsi dari SD Ciberem 3. Oh, ti SD Ciberem 3. Ayeuna teteh bade naros ka hidep tiluan. Bade naros heula bah, penasaran. Kanggo Neng Raisa ngawitan diajar pupuh iraha, emut teu? Di kelas 3 Kelas 3 diajarkeun aku saha? ku mama. Ku mama. Oh, mama berarti tiasa nyanyi pupuh oge gitu. Tiasa. Masya Allah. Nah, kelas 3 diajar pupuhna pupuh naon? Mas Kumambang. Mas Kumambang. Emut keneh teh pupuhna sapertos kumaha? Emut keneh teh. Kedik. Cobi, urang tinggal heula. Itu kusir bangun ambek ting turun tina delman kuda dipecutan tarik teu aya pisan rasan. Masya Allah, Luar Abah biasa. sageningan. Ya. Tos potensi deui teh bah. Pensi. Mangga salajengna. Aa Raihan. Namanya ti Ciberem 3. 3. SD Ciberem 3. Leres. Nah, ayeuna Aa Raihan ngawitan diajar pupuh iraha. Di kelas 3 Kelas 3 oge, sami berartinya kelas 3. Pupuh naon? Mas Kumambang. Sami oge Mas Kumambangna anu nembe anu dinyanyikeun ku Neng Raisa. Oh, sapertos kitu. Tina sadaya pupuh kan tadi teteh tos ngobrol sareng Abah aya 17. Cobi Araihan tos apal pupuh naon wae? Anggo. Mas Kumambang sareng Wirangrong. Oh, namanya 2. Tetap semangat berarti nya diajar pupuh anu sanesna. Cobi ayeuna ka AA Kalib. AA Kalib ngawitan diajar pupuh iraha emut keneh teu? Kelas 7. Kelas 7. Terus SMP berarti nya? Kelas 7. Curiga bade festival tunas bahasa ibu leres teh. Mohon. Oh gitu. Berarti diajarna sareng saha? Sareng ibu guruna. Mohon. Ibu guruna. Ti ibu guru ti SMP hiji Rancakalong teh saha geuning ibu guruna teh? Ibu Aan. Oh, Ibu Aan, mohon. Nah, ngawitan pupuh naon berarti waktos diajar pas ngawitan? Pupuh Mijil. Pupuh mijil. Terus deui naha tiasa dipilih hidup. Aya rekomendasi misalnya ti saha atanapi ujug-ujug maknya. Kan seueur siswa teh. Naha tiasa hidup. Direkomendasikan ku OSIS. Oh, direkomendasikan ku OSIS. OSIS tararang. Satu acana kan tos henteu minton atanapi pas kelas 7 hungkul. Ta acan kelas 7 hungkul. Oh, sapertos kitu. Tah kitu geuningan bah. Kan tenanya sok sanaos hidup di SMP ya. Tapi di SD kantos pupuh. Aya nu ngaulangkeun pupuh itu di SD? Ta aya. Oh, teu aya. Mun ngan mamah di bumi. Alhamdulillah ternyata sok sanaos di sekolah teh aya, tapi nyatana di bumi. Emang keprihatinan di Payun abah ngobrol sareng huluwotan aja. Huluwotan ke Bandung gitu. Kunaon teu kersa ngaulangkeun pupuh. Walau nanti simpel di luar dugaan. Kumaha bah? Jadi ke dabah teh aya buruhna. Teh aya kurikulumna. Nah, kan simpel jawabanna teh. Pondok nyogok gitu, mantak betekok. Oh, janten dina kurikulum mah teu aya mung Teu aya. nalika bade lomba, festival gitunya, nembe gitu, lalatihan mohon. gitu. Nah, ayeuna gaduh kumaha panangtang. Jadi abah pribadi itu khusus seneng pada bukan bedang kahyang unjukan ke dinas atikan di Sumedang kan ngalangkun kasih kan ngalangkun dikasih ke Pak Ujang Bejo ke Pak Budi lajeng Pak Hadis Pak Dr. Dian yang akan gaduhan kiat hoyong ngambah ngajak milangan kori ke SD dina program acarana atanapi rumawat ka pupuh jadi medang kahyang sabah sakola mandar pupuh salusan ya siswina ya di Ciberem 3 Raisa gitu. abah Oh, kamari ka ditu neng ya. Tapi kamari mah rada jaim da geuningan dipiarang teh neng sok ngawi enggak ah. Tuh mali sareng aya barangkali mah heterogen da gitu nya.
Nah, tapi teu kituna teras ngalengkah di gugus namanya gugus hiji ge teh can rengse. Sakedap Gitu, bah. Cimalaka. Ngeunaan program anu tadi didugikeun ku Abah, eta berarti teu khusus kangge Cimalaka kan? Henteu, Berarti henteu. tiasa sakabupaten Sakabupaten, Sumedang mohon. tapi nya nu langkung Bukan, legana tiasa sa Jawa Barat oge gitu nya Rupina Bang Kapayuna. Kabupaten. Bari sa Jawa Barat ge Oh, gitu. mangga mung digarap ku urang ditu bener gitu. Marga ya ciri sanagri cara sada jala wadah tutung biditna sacarana. Mungkin urang dieu ngajarkeun siga kieu, urang itu ngajarkeun siga kieu sok sanos pupuknya ngagaduhan patokan. Tapi tumalikana watakna aturan pupuh mah bebas wirahma. Gitu teh diatur ku hiji wangunan sola. Tapi bebas wirahma. Sia misalkan dina pupuh ieu wirahmana kieu gitu mangga bade ku salendro bade ku pelok bade ku madenda. Oh, janten nyanak ciri khas. Ciri khas. Masing-masing gitu. Cara ngadugikeunana bandanan benten-benten. Ekspresina benten-benten gitu. Pami ninggal kana tembang. Mergi huluwatan pupuh kan tembang. Jadi tembang itu huluwatan pupuh. Sekarang paman contohnya sinom mana manganti, sinom maningtin dan sebagainya, sinom erang gitu kan. Nah, pami meninggal karena pelantun tembang Sunda. Contohnya di Sabeng Batan nu larasna pelog emut di Wuruk teh kedua, nu kahiji Pancanite Cianjur, nu kedua Bandungan. Bandungan nu katampih ka abah kieu. Non teh ieu teh non teh nu pupu non teh tembang kawitan sareng Sabeng Batan. Mohon. Benten. Oh. Ya, benten. Gitu. Ari di Pancaniti mah tegas. Tak gitu. Hanjaka talanimbungan gitu. Mung bab Dongkak janten itu. penasaran ya ngeunaan Festival Tunas Bahasa Ibu. Tadi sapertos anu parantos didugikeun ku Abah kan kagungan ciri masing-masing Ya, gitu nya. terus? Nah, terus kin berarti di tingkat provinsi kumaha penilaianana? Maksudna teh kieu nalika latihan kedah mana anu dijantenkeun kiblatna gitu tah Nah. pami dieukeun mah. Pupuh teh ngagaduhan atikan. Nusok sanaos bebas wirahma henteu bebas sawenang-wenang. Aya patokan, aya arkuh. Kan arkuhna dipasikeun. Itu so Jawa Barat. Sapertos arkuh anu ayeuna ku urang gitu. Jadi murang kali teh dipatok kedah tiasa ngungkulan karena nada dasar eta. Dina patok pami tepat 5/4. Murang kali anu kirang sora pasti tibu bergeg. Nah, bentena gitu. Kapungkur mah pupuh teh dipaparinkeun ku live musik. Saluyus sareng sora-sora. Gitu. Tadi Abah nguping di 4 abot. Gitu. 5 genep merawas anya 5 patokan 5 genep sora suling gitu nada dasar. Paminu anom ge SD 5/4 merencenges gitu kan. Amargi tararikeun eta acan robah sora. Tanu tos robah sora siga Abah kieu gitu nya siga AA tadi tos bade nyomoan dicanak 5/4 teh tiba berge kadang mungkin selip Luhur teuing. luhur teuing gitu margi aya tah kapayun mah teh hoyong ge sapertos ti payun deui aya live musik deui gitu jadi si patandang teh disagikeun musik live margi boh bilih atani patokanna ditangtoskeun kalau SMP 5 genep misalkan gitu di SD. Berarti ku kacapi langsung gitu dipirig gitu bah. Dipirig gitu jantan pami dipirig mah murang kali teh dipatok kanggo ngungkulan sora anu aya di dampak eta baku kan baku kudu kitu we. Itu bentenan. Pami nonton mah sinetron. Sakit ge nya pami kapung abah sok nguping dongeng. Dongeng itu imajiner. Sok dongeng ge aya istri gelis tanding widadari jiga Mia Sugiarti pamina dia mah ta arte zaman terangan damisna ngadaun seureuh gitu damis pogot dan sebagainya teh kempot matak pogot. Tah tapi 10 jalmi nu taros gelis kieu cek kuring mah beda-beda gelis teh. Tapi lamun ningali sinetron contona Alebaran, Kasep teu da cek kuring mah gitu kan. Tapi kudu eta we. Namun Abah ditaros ada nu geus Andin atau Elsa cek Abah mah. Sok sanos goreng talajakna. Ini karena selera masing-masing. Selera masing-masing. Nah. Tapi imajiner pupuh juga dongeng. Gitu. Ngagaduhan imajiner pupuh teh. Jadi di kawangkuna teh jelas gitu nya. Laras kamangkuna gitu. Mohon tah kitu geuningan pamiarsa. Salaras nama ieu teh resep keneh ngobrol ngeunaan pupuh. Mugia di episode salajengna tiasa dipedar langkung Kaguar deui. lega gitu nya bah. Kumargi waktos parantos tos teu nyekapan ku
Kukituna simkuring ngahaturkeun nuhun ka Abah Suya oge ka hideep tiluan anu parantos nyarengan dina dinten ayeuna. Simkuring Mia Sugiyarti oge sadaya para kanca ngahaturkeun nuhun tepang deui dina episode salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapa doblang pada terang kumis baplang ruban bilir nu jeding pipi kemong irung mancung panon buring serang goreng omong gawang geuweung harung pantrang mayar kana hutang licik sarta sok curaling hiji mangsa bapa doblang waregadung kabebeng keur gulang-guling jol lagi hutang sarung gancang merjatudang ngambek nyerang bari ngamang pentung bapa doblang lengoleang labuh nyungkur bibir suing bapak oblang notorokan borok baik kumis baplang puas nyorang waregadung bebeng dia lanjung kumaragung batak oge hirup urang entong bedang bedegong curaling bisi kawas bapak doblang awalesna disuk-suk jeung suing mana kalakuan urang kudu bener ulah leuwih ulah kurang abab laku lapang urang bawa jalan narap musik malik berang penting Gusti Allah nu heman nu asih ucaplah